Hai guys, sim kuring sabaraha kanca teker nangguan Rahel iba ke lajeng si Kanjana teu acan datang ya aya Yasmin Salwa jeung Nova. Nanti engke kita mulai deh nya vlognya. Bye. Nah, iya Kanja. Harap nepikan datang. Hai guys, sim kuring sabaraha kanca sambari nangguan Rahel iba heula. Sim kuring sabaraha kanca arek nyieun TikTok heula. Bye. Nah guys, ayeuna teh Rahel atos ibakna. Dadah. Halo sadayana. Oke, ayeuna teh sim kuring sabaraha kanca arek nyieun pabukan heula. Bye. Bye. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai guys, sim kuring sabaraha kanca dinten ieu bade ngadamel vlog laporan kegiatan jeung wawancara. Pikeun nyumponan pancen Bahasa Sunda. Sim kuring sabaraha kanca ti kelas 10-8. nepangkeun sim kuring Salwa Ziza Maulida, Wastapun Kanzala Rastantri, wastapun Ratu Zaskia Rahmadani, Wastapun Rachel Dea, Wastapun Yasmin Arla Aurelia, wastapun Nopanaza Andreani. Urang bade nge-review jeung ngawawancara sablak mamang nu diharap sakola SMA hiji Cibinong. Mukbang di bumina Rahel jeung ngalatih skill atau kemampuan nyarios basa Sunda. Bye. Adayana enggeus sampai mana? Turun dulu boy. Kita udah sampai geus nepi ka tempat seblakna. Nah, seblak yola-yola. Turun heula. Nyamun dijieunkeun ayeuna mang. Tilunya. Amang biasana dagang di mana wae? Di dia sarang di Cikaret paling Mangkal di dia. mangkal di dia Pak. Saha wae nu biasana meser di jalan mamang teh barudak alit atau malah sepuh? Sebenarnya mah sih marurang kali sakola. Oh, gitu. Sabaraha porsi mang nu kajual sadinkeun teh? Paling ayeuna mah saat corona mah 80 porsi 100 porsian. Oh, loba oge nya. Berarti mun corona eta baraha porsi mang? Setengahna Setengahnya. ngedrop pisan kana turun. Nya nya. Sabaraha penghasilan di kahoyong ku jualan ieu teh mang? Paling ngomong ayeuna mah langsung di 1 juta lah. Soalnya pengeluaranna barang-barangna ya nuju naraek deh. Barangnya
Abu 10 wengi. Oh, mun. Usaha nu amang rasa, lantaran didagang. Dagang mah di sana kan dengan pelanggan doang. Soalnya beda harga gini udangnya. Oh, atas Mang. Atur nuhun. Tong pohonnya kita mun balik sekolah kita meser sebelah yola-yola. Urang bade ke rumah Rahel jalan kaki kumaha seblak ieu. Kita sudah membeli seblaknya. Iya. Kami jalan kaki. Dadah. Tewe ke Ciri Mekar, guys. Di Ciri Mekar orang sadayana arek meuli dimsum nu sarabuan. Dimsumnya enak banget, guys. Apa kesukaannya? Beunang pisan. Benar pisan. Sampai ketemu di sana. Dadah. Guys, tutup. Tutup, guys. Kunaonnya aya naonnya? Meni kabehan tutup. Biasana kan mun hari libur kieu loba. Aduh. Kecewa. Jadi guys, satu sadayana urang bade indit KTP Pop S Urang rek neangan Inumat ceker. Dadah. Sadayana urang indit kabalaan sekolah dengan satu dino. Warung teteh nate tutup. Nah, dia sadayana urang rek Urang rek meuli bensin heula. urang mau beli 10.000 wae. Sadayana kieu geus di lapak sejen keur Inuman. Urang beli heula guys. Meser. Enggak. Kieu geus meser teh jus gula batu. 2 apa? Genep. 2. Teh jus melati. Teh jus apel 3, teh jus melati hiji. Nunggu si teteh. kita tadi uli ka bumi Rahel. Muka-muka kecewa guys. Iyalah. Abdi jeung Yasmin geus nepi di bumi Rahel. Assalamualaikum. Ternyata tutup. Alas sadayana. Iya tadi Tutup juga. tutup. Kita beli di depan. Oh, Situ. Sedih guys. halo sadayana. Iya sebelah teh. Aduh, Diasupkeun kana Nangkong. gede. baik-baik asapna. Kayak kita review ya. Urang kita review. Bismillahirrahmanirrahim. Ambil weh. Kita tuang Serena. Mangga tuang Serena. Mangga tuang sadayana. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma barik lana fima razaqtana wa qina azabannar. Amin. Panas. Panas pisan sadayana. Asin. Asinna tapi na. Pedas. Tapi enak. Pedas. Lada pisan. Hilang. Ya seretnya ke Asap. saat lagi. Asap. Saat lagi. Mangga bilangnya suka bilang asap. Asap. Saat. Nggak tahu. Saat apa saat? Saat. Kan bisa. Asap bukan? Airnya
dekat. Debat guys. Ya. Mana bisa? Enak. Sakarep wae lah. Enak bisa. Di sini ada mie, ada telurnya. Jatuh. Nah, ada kerupuknya juga guys. Allahumma. Ada aja. Tisu dong. Halah. Oren. Tah, yuk. Seger pisang. Ini seger pisan. Terus juga. Ini apa? Hasem. Melati. Yang ada gini melati. Pokoknya mending ngeunah pisan sadayana. Ieu teh meni lada. Jeung masih panas kacida. Aku mau nambah. Nyam 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 nyam. Aku sudah kenyang. Sadayana ieu teh urang selesai tuang. Habis kenyang pisan. Semuanya kenyang. Kenyang. Di dia simkuring sapara kanca menangkeun manfaat di wawancara tadi nyata Urang biasa ngelatih skill atau kemampuan nyarios bahasa Sunda. Ningkatkan interaksi kepada gang sekitar. kurang sadayana jadi kenyang. Janten simkuring sapara kanca sakitu wae atos video ngevlog jeung wawancara. Hampura nu aya salah kata. Hatur nuhun sadayana. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye. Hai guys. Nah, ayeuna teh si Rahel engke sibakna ieu. Kayak sakitu wae sekarang. Ayeuna kita arek pembukaan heula. Bye. Bukan. Guys, jadi kok jadi? Gak apa-apa. Salah. 1, 2, 3. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai guys, simkuring sapara kanca dinten ieu bade ngadamel Vlog Kegiatan. laporan kegiatan. Oh iya. Simkuring sapara kanca di kelas 10-8. Nepangkeun simkuring Sawaziza Maulida. Bombastic side eye. 1, 2, 3. Urang bade Nge-review wawancara seblak Mamang di harapan di sekolah SMA Negeri Hiji Cibinong. urang bade Urang tadi lupa. nge-review jeung ngawawancara seblak Mamang Nus di harap sekolah SMA Negeri Siji Cibinong. Kenapa jadi? Simkuring sapara kanca menangkeun manfaat di wawancara tadi nyata. Urang biasa lupa. Di dia simkuring sapara kanca menangkeun manfaat di wawancara tadi nyata. Urang biasa ngelatih skill atau kemampuan But what the hell, boy? kemampuan nyarios bahasa Sunda. Kedua, ningkatkan interaksi kepada gang sekitar. 3, urang sadayana jadi kenyang. Saya salah pantau berarti. Sumpah salah. Urang bade indit ka Mamang seblak. Sadayana urang bade indit ka teteh belakang. Urang ulang. Nanti pas disingkat aja kita video lagi. Itu pakai bola batu. Bombastic side eye.